Bismillahirrahmanirrahim. Ulida dilahirkeun saha As-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu alal as-sahih netepan kaul anu sahih bi uzzatin di tanah Uzzah allati anu tuwfiya di mautan fiha di itu Uzzah saha Hasimun Hasim jaddu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasna akina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakila sareng dicaritakeun naon bi Asqalani di tanah Asqalan wakila sareng dicaritakeun naon bi Mina di tanah Mina sanata khamsina dina tahunan 50 wa miatin sareng 100 sumahumila tuluy dibawa itu Imam Syafi'i ila makatin ka Mekah wa huwa sareng ari itu Imam Syafi'i eta ibnu sanatayani budak lalaki umur 2 tahun wa nasa'a sareng tumbuh itu Imam Syafi'i biha di itu Mekah wa hafadho sareng katalar itu Imam Syafi'i Al-Qur'ana kana Al-Qur'an wa huwa sareng ari itu Imam Syafi'i eta ibnu sab'i sinina budak lalaki 7 pirang-pirang tahun wal muwatta sareng kana kitab muwatta wa huwa sareng ari itu Imam Syafi'i eta ibnu asyaratin budak lalaki umur 10 tahun watafaqoha sareng merek ngarti watafaqoha sareng nungtut ngarti itu Imam Syafi'i ala Muslimin bin Khalid ka Imam Muslim bin Khalid mufti makata anu jadi tukang fatwa na di Mekah al-ma'rufi anu dikanyahokeun bizanzi ku sebutan zanzi li syiddati syukratihi karena banget bule na itu Imam Muslim mimba bi asma'il adzadi ari itu zanzi eta tina bab pirang-pirang ngaran ku lalawananana wa udhina sareng diidinan saha lahu itu Imam Syafi'i fil ifta dina mere fatwa wa huwa sareng ari itu Imam Syafi'i eta ibnu khamsa asarota budak lalaki umur 15 sanatan tina arah-arah tahun ma'a annahu sarta sanyana itu Imam Syafi'i eta nasa'a tumbuh itu Imam Syafi'i yatiman halna yatim pi hijri ummihi dina pangkonan ibuna itu Imam Syafi'i fi killatin dina halna saeutik minal aisi tina hirup ngeunah wa dhaikil hali sareng rupekna tingkah wa kana sareng kabuktosan itu Imam Syafi'i fi sobahu dina budak itu Imam Syafi'i eta yujalisu calik itu Imam Syafi'i al ulama ka pirang-pirang ulama wayak tubuh sareng nulis itu Imam Syafi'i ma kana perkara yastafidu anu ngalapaedah itu Imam Syafi'i hu kana itu ma fil idomi dina pirang-pirang tulang wanahwiha sareng bangsana itu idom hatta malaa nepi ka pinuh hatta malaa nepi ka minuhan itu Imam Syafi'i min hatina itu idom hubaban kana pirang-pirang karung summa rohala tuluy init itu Imam Syafi'i ila malikin ka Imam Malik bil Madinata anu aya di Madinah walazama sareng ngamayengkeun itu Imam Syafi'i hu ka itu Imam Malik mudatan dina mangsa summa kodama tuluy datang itu Imam Syafi'i Bagdada ka Baghdad sanata khamsin dina tahunan kalima watis ina sareng 80 wa miatin sareng 100 fa aqoma tuluy mukim itu Imam Syafi'i biha di itu Baghdad sanatayani dina 2 tahun wajtama'a sareng narima kumpul alaihi ka itu Imam Syafi'i saha ulama uha pirang-pirang ulama na itu Baghdad
Waroja'a sareng baralik saha kasirun kaseseueuranana minhum anu tetep ti itu ulama an madzahibin tina pirang-pirang madhab kanu anu kabuktosan itu ulama eta alaiha netepan itu madzahib ila madhabihi kana madhabna itu Imam Syafi'i. Wasonna sareng ngarang itu Imam Syafi'i biha di itu Baghdad kitabahu kana kitabna itu Imam Syafi'i al-qadima anu ti heula itu kitab. Suma ada tuluy balik itu Imam Syafi'i ila Makkah ka Mekah fa aqoma tuluy mukim itu Imam Syafi'i biha di itu Mekah muddatan dina mangsa. Summa ada tuluy balik deui itu Imam Syafi'i ila Baghdadin ka Baghdad sanata samanin dina tahunan kadalapan watis ina sareng 80 wa miatin sareng 100 fa aqoma tuluy mukim itu Imam Syafi'i biha di itu Baghdad sahron dina sabulan. Suma khoroja tuluy kaluar itu Imam Syafi'i ilal Misri ka Mesir walam yazal sareng teu eureun-eureun itu Imam Syafi'i biha di itu Mesir eta nasiron nyebarkeun lil ilmi kana ilmu mulaziman tur anu netepi lil istigoli karena katungkul bijami'iha di masjidna itu Mesir al-atiki anu heubeul itu jami' ila an asobat nepi ka keuna hu ka itu Imam Syafi'i naon dorbatun tekanan syadidatun anu banget itu dorbatun. Famarido tuluy gering itu Imam Syafi'i bisa babiha ku sababna itu dorbatun ayaman dina pirang-pirang poe alama netepan kana perkara kila anu dicaritakeun itu emak. Suman takola tuluy mulih itu Imam Syafi'i ila rahmatillahi ta'ala kana rahmatna Gusti Allah ta'ala wa huwa sareng ari itu Imam Syafi'i eta qatbul wujuhi anu jadi pancuh tihangna yaumal jum'ati dina poe Jumat salkho rojaba dina akhir bulan Rajab sanata arba'in dina tahunan kaopat wa mi'ataini sareng 200 wadupina sareng dipendem dikubur itu Imam Syafi'i bil Qorofati di tanah Qorofah ba'dal asri dina sabada asar min yaumihi anu tetep tina poenanana itu Imam Syafi'i wantasaro sareng nyebar naon ilmuhu ilmuna itu Imam Syafi'i pijami'il afaki dina sakabeh pajajahan wataqodama sareng geus ti heula itu Imam Syafi'i alal a'immati bari ngelehkeun ka pirang-pirang imam fil khilafi dina pirang-pirang ikhtilaf wal wifaqi sareng dina ngamufakatan wa alaihi sareng ka Imam Syafi'i humila dibawa naon al hadisu hadis al masyhuru anu dimasyhurkeun itu hadis. Alimul Quraisy ari jalma anu alimna bangsa Quraisy eta yamlau minuhan itu alim tobaqol ardi kana tungkebanana bumi ilman tina arah-arah ilmuna wa min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu wallahu a'lam.